Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Khaila Azahra ti 10 Mipat 3. Abdi bade nyanyikeun kawih nu judulna Ulah Ceurik. Cak di dieu, cak semet dieu, lalakon cinta nu urang tep antepkeun tong diguar deui carita cinta nu pagas najan kagandrung sagunung najan duriat sajagat kadidih nu nyangreut pageh akhirna urang papisah. Rek kasaha ka urang mana geura milari gentosna cika kidul cika kaler ngulon ngetan moal nyaram tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain abdi urang geus lain-lainna lain ulah ceurik tong diceung-ceurikan narimakeun janten duda abdi pasrah jadi randa ya geuning kieu kuduna urang teu bisa kumaha. Ulah ceurik tong diceung-ceurikan wayahna urang papegat najan hate masih berat pileuleyan hampura abdi hampura. Rek kasaha ka urang mana geura milari gentosna cika kidul cika kaler kulon ngetan moal nyaram tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain abdi urang geus lain-lainna lain ulah ceurik tong diceung-ceurikan narimakeun janten duda abdi pasrah jadi randa da geuning kieu kuduna urang teu bisa kumaha. Ulah ceurik tong diceung-ceurikan
cerikan, wayahna urang papegat, najan hate masih berat, pileleyan, hampura abdi hampura. Ulah cerik, tong diceng-cerikan, narimakeun janten duda, abdi pasrah jadi randa, da geuning kieu kuduna, urang teu bisa kumaha. Ulah cerik, tong diceng-cerikan, wayahna urang papegat, najan hate masih berat, pileleyan, hampura abdi hampura. Ulah cerik, tong diceng-cerikan, narimakeun janten duda, abdi pasrah jadi randa, da geuning kieu kuduna, urang teu bisa kumaha. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.